yang merbayaksa wontening Paseban Jawi ya Paseban Jawi Adipati karena Jayarata Aswatama Citrayuda Duh umiwah para Kurawan sanesna sami merbayaksa anu jadi sesepuh dina ieu riungan Rasidrona kawuh hiji denawa Durgala denta hiji kapercayaanana Raja Astina Prabu Duryudana iya nggih ngandika kumaha paman aya naon bae kumaha bang yang ngakeun kasepuhan mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan punten atuh anger ieu kapenggeran mangga wilujeng sumping anger dipatikarna ti awanga anger Jayarata ti Wanakeling Satria Undar Lautan si Cika kurung si bungsu Sinunga nyaeta punanak teteh nyaeta Aswatama acungkeun atuh leungeun Aswatama aduh ya mana dagula keprok kasadayana nyaeta punanak teteh benten tinulian Citrayuda nuhun aing ulu keprok sakitu we manehna da kitu jelema goreng hatemu kumaha paman ari mang teh gempungan nyaeta di karaton ari gempungan teh anu sarumping teh kasepuhan Resi Bisma Pati Harya Sang Kuning Mang Widura kalayan ieu kapercantenanana anger Prabu Duryodana anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna wireh di nagara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan kaharengehengan anu terus-terusan tereureureuh kajadian di belah wetan Candrengse belah wetan Jelenggur belah kidul Jelenggur belah kidul Candrengse belah kidul Jelengger belah kaler kajadian gitu Canda nu nemu di belah kulon Cincarowok can kayaan birokrasi awut-awutan ekonomi rusak hukum pabelin kuhaya ya sang Nalendra Prabu Duryodana teh panustrunganana mah yen anger Prabu Duryodana teh ngimpen gitu kacau balau di negara Astina harengeheng kudedengean masyarakat negara ngamarudah iya dalaras paman can pusir dayeuh hayeuna pinuh ku PKL pedagang kaki 7 kaki 5 tanya kaki 5 akibat loba pengangguran begitu tuh disalurkeun teh kan ya hese pisan Eta akibat neangan keindahan kota teh hese tidak bertatap hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahanana krisis kepercayaan krisisnya
Ieu kayaan di negara Astina luar biasa. Wah, Pak Jejut. Pak Jejut, Pak Kusut, Samurawut, daerah kumuh di mana-mana, limbah di mana-mana. Hah? Ya, leres paman. Tuh, mamala teu disiplin kabeh. Ti mimiti raja hampura ya hampura. Lain ngagogoreng negara Astina. Raja, pejabat negara Astina, rakyatna kabeh urang salahkeun we. Lamun nyalahkeun salah saurang ieu pasaeun ieu. Mending salahkeun kabeh. Sabab numutkeun ilmu matematika nya ilmu matematika aja itu positif kali positif sama dengan positif tuh positif kali negatif negatif kali negatif positif leres betul 100 untuk karena benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah salah kali salah sama dengan benar eta nah lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hate bakal tumaninah bakal merenah jadi bener kali bener sama dengan bener tah mun bener mah benerkeun bener kaituna bener kali bener sama dengan bener nu bener kudu dibenerkeun itu benar konsekuen dah munu salah salahkeun itu bener salah kali salah bener nah jikalau orang salah salahkan itu benar oh kartos tuh bener kali salah salah kumaha tah ruksakna nagara teh didinya nu salah dibenerkeun nya atuh salah yang salah dibenarkan itu salah oh eta tuh salah karena ditutupan supaya jadi benar itu maling ngajak maling ka kiai itu salah kalau bangsat ngajak maling ka maling bener bener naonana bener goblokna bener ya itu ya tah jalan kaluarna urang salahkeun heula sarerea di mana-mana geus salah sarerea nah di dieu arti hakikat arti dari reformasi re itu kembali masih semula kembalilah kepada fitrah manusianya itu jelas